warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tepangkeun wasta abi Cynthia Maharani. Wasta abi Bunga Amelia Anugrah. Wasta abi Lutfiana Nurwahidah. Ayeuna abdi sareng tim aya di salah sahiji tempat kuliner anu terkenal di Jalan Cagak. Nyaeta Sate Maranggi anu aya di Jalan Sarirja. Hayu urang tingali prosesna sareng rasana. Punten Pak, tiasa diwawancara. Mangga. Bapak ti iraha ngawitan jualan sate Maranggi? Ngawitan di Calante di tahun 2023. 2023. Bapak naon nu ngajadikeun sate di dieu seueur dipikaresep ku pembeli? Anu pertama nama nu pastina enak ya. Satena enak, empuk. Pokoknya enak lah satena. Terus memang harganya mirah. Setengah harga dari harga yang dijual oleh orang-orang gitu. Terus tempatnya juga enak kan. Sabaraha Bapak hiji porsina? Umpamanya tangan per porsi 10 tusuk, berarti per tusuknya 2.000. Jadi 20.000 itu per tusuk. Kalau nasinya 5.000 per orang, terus kalau refill nasi free. Jadi kalau nasi mah 5.000 per orang itu sepuasnya. Bebas mau sepiring, mau 2 piring, mau 5 piring, pokoknya 5.000 per orang gitu. Saat dicobian, rasa sate Maranggi ieu kacida enakna. Dagingna empuk, bumbuna karasa pisan, sareng seungit hasil dibakarna ngajantenkeun langkung nikmat. Sate Maranggi janten salah sahiji kuliner anu dipakaresep ku masyarakat Jalan Cagak. Salian rasana khas, hargana ge mirah. Sakitu liputan ti kelompok kami, hatur nuhun parantos nyaksian. Wilujeng enjing sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.